Pak Haji balik ke Mekah karek menang kopiah bodas, Bu Haji balik ke Mekah karek menang abaya, menang beli di hotel di Madinah, ngerasakeun nikmatna salat ke di Mekah, dah hareupeun aya Ka'bah teu saeutik tu ceurik salat di Mekah. Begitu balik ka babakan kerajaan, Pak Haji Bu Haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu ji? Ngan biasana jelema sok aya nu sirik ke para ruguh mah aya. Batul menang milik rezeki bisa ke Mekah, balik di Mekah dilaledek aya nu ngomong tuh Haji Kosasi naon ongkosna dikasih atukeun bae. Mun itu mah Haji Mansur cenah naon halamanna digusur lebaran jalan manehna mah. Mun itu Haji Wahyu naon Haji Wahyu sawahna payuk batul ngajual sawah sia nu ribuh aneh. Mun itu mah Haji Tower naon si Haji Tower manehna mah bah inget ka Mekah boga duitna ngajual kebon diberi ku Telkom dijieun tower duitna DPK ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullah, kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu sirik teu para ruguh. Kumaha mun jelema bisa nasib ke Mekah ngumpulkeun duit ongkosna tina ladang ngajualan pupuk kandang, piraku balik ke Mekah jadi haji tai. Eta teh cirina teu asate urang teh lamun inget kana dosa istighfar tara ceurik. Awas hati-hati penyakitan teh teu asate. Kunaon asep teu bisa ceurik lamun inget kana dosa aya nu ngahalangan dina hate runtah. Naon runtah na asep sampahna bejaan rek dipikeun ayeuna nu kahiji ang kukuh som sok nyelapna hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring dipihormat wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadayana anu samina fahati di haflah mubarakah anu sangat kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun. Mudah-mudahan masih diparanjangkeun umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri doakeun ya para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar jamaah majelis taklim Darussalam, keluarga besar masyarakat kampung Babakan, saurang nu ngabacotna meni pusing karena ceuli aing. Oh iya ya, Darussalam geus bieu kampungna kampung Babakan kerajaan. Ayeuna bagian aing nu ngomong sia mencari cing ngadengekeun, aing ngomong sia ngobrol. Ieu resikona nyangeurepan ibu-ibu kieu. Aing kompakna mah kompak, ngan ngobrolna kompak deui. Aing ngaji paling rajin, ngan balik ngaji tara mawa ilmu. Sabab di pangajianna cuek jeung kiai. Tara didengekeun. Batak terobah-robah kalakuanana. Memeh hidit ngaji monyong ka salaki, balik ngaji makin nyungcung ka salaki. Balik ngaji lin mawa ilmu, mawa tagihan. Seragam geus tiung. Cicing ieu geus laluna can tiung ieu. Oh geus. Nu geus lunas mah rapi. Nu nyengsol eta can lunas eta. Bo doakan ya segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh, rezekina ekonomina usahana urang dia sing leuwih berkah buat bekal ibadah anak turunanana sing saroleh solehah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka operator volumena ditambahan deui saeutik. Ieu rada serak ieu. Volume ditambahan deui, ehona dikurangan bae. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad tuban tengah jawab sholawat eta ajar dog bae. Aing ngaku cinta ka Nabi, bohong cintana. Jelema nu ngaku cinta Nabi setiap nabi disebut ngajawab sallallahu alaihi. Ya mah cicing bae kadeuleu bibirna. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad nengak wae aya meni mu ngajawab sholawat. Ciri-ciri umat anu pangpelitna sadunya ketika ngaran Nabi disebut eta jelema tengah jawab sholawat, eta jelema pangpelit nasa dunia. Saur Nabi insyaallah di dieu mah balalager, amin. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat nu sejen, umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Tina naon ciri kemuliaan orang umat Islam Asep dibandingkan jeung umat nu sejen? Apa umat Islam mulia gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sejen eueuh salat 5 waktu. Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen teu aya puasa Ramadan. Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sejen teu aya haji umroh. Urang tafakuran ayeuna babarengan supaya hasil ieu muludan. Lamun rek diukur kemuliaan urang di hadapan Allah maka salat nu 5 waktu nu dipagawe ku urang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf khusus yang pribadi si Asep Mubarok. Lamun rek ngukur kemuliaanna di hadapan Allah maka salat nu 5 waktu. Maaf si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun. Duka urang dieu mah pasti geus hararusu urang dieu mah.
saking ku husu nepi ka poho kana rakaat lain husu sia mangga huleng. Ayo jujur ge susu can salat boro-boro husu tumaninah ge can bisa. Naon sababna Asep? Setan teh cicing ngaganggu orang lain di luar ibadah baik keur ibadah diganggu supaya gagal orang dina ibadah eta kahayang setan. Makanya Nabi ngajarkan ke sahabat memeh niat salat dibaca doa perlindungan dibaca heula. Mana nu masyhur Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah turun. Osok dibaca heula. Belah dia sok dibaca heula eta. Aya saurang manusok maca eta heula ayanya. Aya bu belah dia mah. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna amin. Atuh nyebut ayana ge luak lieu heula kan mencurigakan gitu. Pantes urang mah salat ngahuleung da setan gampang noel ka urang. Naon nu ditoel Asep nu diganggu hate. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang kedeuleu khusyuk. Sarokaat masih kena nyantel hati ke Allah, 2 rakaat masih kena hubungan jeung Allah, 3 rakaat mulai robah. Biasana ibu-ibu lamun salat lohor tah gara-gara ngadenge guludug poho ka Allah nu diinget popoean. Ayo pernah sia rumah sakit heeh 3 rakaat salat mani khusyuk geleger guludug aduh ya popoean geus garari budak arareuh. Ya Allah ulah ka diturunkeun hujanna ya Allah geleger Allahu Akbar. Salat digerebegeun 2 rakaat percis di udah guludug. Begitu tahiyat assalamualaikum gua jeleng popoean lain tasbih. Aya nu pernah gitu beda banget mencurigakan. Leungit kahusuan hate diganggu, irung diganggu. Maaf ibu keur khusyuk salat nu di dapur teu puguh-puguh masak ngagoreng lauk asin nyedek ka kamar mulai robah eta pikiran. Gara-gara ngambe lauk asin digoreng haseupna mebes ka kamar keur salat ibu cocokna jeung peuteuy eta keur salat setan nyelap ngabibita peuteuy jengkol gara-gara ngambe goreng lauk asin. Ceuli diganggu, panon diganggu, encan nu hiji ieu maaf ulah waka jamaah ustazahna ge hancur salatna. Leungit kahusuan salat eta ustaz jeung ustazah gara-gara naon Asep? Ustaz ustazah keur salat teu kuat nahan hitut. Pasti anu pernah ngalaman sia. Ayo salat nahan hitut. Da leungit kahusuan dibatalkeun nya sarakaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Pen eta perang batin antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Makana katingali ibu lamun salat tarawih berjamaah geura sok. Kaciri nu hayang hitut mah. Terus salat nahan hitut ngagerebeg dibujur kana sirah. Luwih jelas ibu-ibu roh panjang mau kena panjang salat nahan hitut kaciri ngagerebegna dihanapkeun geus ngageber siga salat nahan gempa. Pernah ngalaman sok diukur kahusuan urang salat masih jauh bener teh sing dihampura ku Allah amin ya Allah ya Rabbal. Lamun lain gara-gara salat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf jauh keneh tina kasampurnaan puasa urang terutama lalaki bapak-bapak asa tereh eta bulan puasa Ramadan ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mun ibu-ibu kubiwir biasana alasan ngabuburit nongkrong di jalan hayang teu karasa datang maghrib eta biwir lain dikir ngagosip ngomong-ngomong tatangga mantak leungit ganjaran puasa.
lamun lalaki sok nempuan orat awewe batur ngabuburit cenah ke kamol ngabuburit maaf lain menang ganjaran leungit ganjaran. Asep akang mah di imah wae ai puasa mati isuk nepi ka magrib sieun batal puasa ganjaran sieun nempo orat awewe batur mantang akang mah di imah ti isuk nepi ka sore hebat. Naon kegiatan Kang? Biasa ti isuk ka lohor mah molor lohor ka asar tadarus hebat geus asar memeh buka puasa nyetel TV gini nyetel TV Kang pan Ramadan mah Asep na TV ge aya pengajian menjelang buka puasa nyaho Kang kuring nyaho ngan aya nu bahaya naon iklan di luar bapak tenempo orat awewe batur di jero imah nyetel TV bebas ulah waka film iklan geus hancur yang nepo pimping awewe batur cukup ku hand body iklan hand body jelas eueuh nu budug semenang milih pingpingna yang nepo kelek kapan aing boga TV berapa yang beli TV dari setel yang nepo kelek awewe batur aya Rexona gundul menang nyabutan bulu yang nepo dada awewe batur aya sabun Gift merawat kecantikan kulit anda bening eueuh nu hapuran tapi dipikir-pikir eta iklan kabeh nyambung tiba heula nepi ka ayeuna hand body jang pingping na dideulekeun Rexona jang kelek na ditempokeun sabun Gift jang dada na ditempokeun nyambung eta iklan tiba heula nepi ka ayeuna ngan hiji nyambung nu teu iklan teh nyambung aya hiji iklan nu teu nyambung tiba heula nepi ka ayeuna naon Softtek panasaran nepi ka ayeuna atuh jang naon teh dideulekeun iklan Softtek mah Softtek ajol-ajolan naon maksudna eta kuring nepi ka mikir berarti Softtek yang awewe anu ajol-ajolan kitu meureun ya Allah komo keluar imah orat awewe geus murah ek di pasar ek di mall kuring boga pangalaman balik muludan berang-berang geus lohor ngaliwatan mall kuring noel ka supir pir hayang ka mall heula naon bah atuh aya naon we hayang nyaho mall asup ka parkiran mall kuring make jubah gagaya bagan ka mall satpam molototan curigaeun disanggana aing tariris teroris satpam nyamperkeun dari mana Pak mau ke mana balik muludan ada ka mall kok bapak pakai jubah aing masalah buat lo di mobil ada apa Pak? Masya Allah meni curiga atau balik muludan mah berkat gaul satpam tolong Pak dibuka dulu pintu mobil dibuka ya kardus 5 panitia 5 di ditu mah di ditu piraku di dia beda ulah dibedakeun cek satpam ya kardus nu ka hiji buka talina dibuka cau lain bom kardus nu kadua jeruk ya nu katil bolu opak pededet ya nu kalima gede buka kejo jeung lalabna tumpangan bakakak luhurna teu keur kieu ta bakakak cicing kumaha we usaha cek satpam berarti Pak Haji balik pengajian tadi aing ngomong geus muludan atuh mangga Pak Haji bade ka mall mah asup ka mall ek naik lantai 2 naik lift tangga eskalator karek naik sukul kana tangga nu kahiji dihandap awewe nyodok rokna pondok meni lurus mata kana bujur oh my god atuh jelas nu isin tibalik lain manehna nu era kuring nu era tibalik zaman ayeuna mah hakikat era ku Allah syariat era ku jubah hate mah ku kulutus nyaka lain ka moal make jubah coba mun make jaket lepis jongjon leuna
yang geus da isin tungkul bari nyekal tangga lift kieu biwir teureun istighfar astagfirullah biwir istighfar mata teu tahu diri red deui aing nengak kieu deui sakitu teh panon ustad komo panon lurah lain lurah di dia lain di Papua lurah di dia mah bager lurah di dia mah tara bebeja cicing lurah cicing ulah demo sorangan deh ya Allah ya Rabbana geus ayeuna zamana tereh deketna kana kiamat saur Kangjeng Nabi lain cek si Asep Mubarak nyampaikan saya di zamanun ala ummati yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i ciri-ciri deket karena akhir zaman terehna karena kiamat awewe geus leungit ka era naon cenah awewe geus leungit awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina akina unggal isu kereka sawah lieur nangan kolor eta dipapake kewincuna si Nopi si Irma si Yaya si Eba si Titin si Mimin mararape abuseun ku aing kabeh si Ipah bi Aca si Engkom aya Engkom eta si Engkom di mana-mana aya wae pajarkeun teh model gaul nyieun rok teu diukur make na paluhur da hayang kadele kenal pot racing tanya mah pinuh ku hapur digaro mending ngebul najis boro-boro merangsang najis yang najong. Insyaallah orang dia masing istiqomah nutupan aurat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Diukur ku puasa Ramadan masih jauh tina kasampurnaan rumasa bener teh. Urang akarak menang lapar haus wungkul. Mudah-mudahan sing dihampura kakurangan kesalahan puasa Ramadan urang. Sing paranjang umur bari gampang rezeki panghidi jeung bulan Ramadan 2002 genep. Paranjang umur gampang rezeki buat bekal ibadah panghidi 2000 genep jeung bulan premium. Ramadan teh bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Jeung Ramadan termasuk bulan pertalit, perut terasa melilit. Tapi insya Allah kita mampu di bulan Ramadan nanti 2026 membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Dan insya Allah di ujung Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Astagfirullah. Kekarak aing yang harapan jelema didoakeun ka surga ngajak daom. Amin. Tadi aing ngadua aing teu diaminan sing mareunang taman surga nu indah. Amin kuduna mah kitu. Jauh-jauh aing di Cikampek ngadoakeun orang dieu dikacangin. He tati lain nyengir mikir. Amin. Tadi sing paranjang umur kain nu amin mah amin tanu ngajadog mah ngajadog we meni siga mung didoakeun geus atuh aing geus ngadoaan
sing paranjang umur sehat walafiat ulah bari molototan aing mereka paksa siapa atuh moal diijabah amin gitu mah amin sing paranjang umur garampang rizki nu halal buat bekal ibadah amin ya Allah ya Rabban. Lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa, mungkin gara-gara haji umroh Asep orang jadi mulia. Maaf Pak Haji, Bu Haji, tahu diri kualitas haji umroh orang masih jauh tina kasampurnaan. Pak Haji balik ke Mekah karak menang kopiah bodas, Bu Haji balik ke Mekah karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah, ngerasakeun nikmatna sholat ke di Mekah dah hareupeun aya Ka'bah teu saeutik tu ceurik sholat di Mekah. Begitu balik ke babakan kerajaan Pak Haji Bu Haji sholat itu cerik deui. Pertanyaannya kemana air matamu ji geus beak di Mekah maca sholawat di payunan Rasulullah di Madinah ketika asup ka Raudhah Masjid Nabawi karek ucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah banjir cai mata ngarasa isin di payunan aya jalmi nu disucikeun ku Allah. Begitu balik ka kerajaan Pak Haji Bu Haji maca sholawat henteu ceurik deui. Kemana air matamu ji saat di Madinah. Jujur sok tanyakan kan geus kadar itu sholat ceurik komo nuncan ya hayang kadar itu hayang geus daftaran can atuh pantes ya teh init-init eueuh daftaranana panasep teu boga duitna nu gaduh Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar buktina loba jelema beunghar teu nararasib sawah lega tabungan jutaan mobil balatak diajak ke Mekah engke bae maot ngejemput manten hakikat aya izin ti Allah leres teh tapi teh saeutik kajadian loba jelema liuk eueuh ragap teh aya dari isuk teh sore ceuk paribasana loba nu geus bisa nasib haji umroh di mana bae didatangkeun rezekina ku Allah apa lewat batur bisa terjadi tetangga kuring ustaz teh bukan naon kamari 2024 bisa hajian di ongkosan batur nu ngongkosanana daftar ge henteu eta ustad 3 bulan deui ka musim haji datang pensiunan PT Pupuk Kujang Cikampek geus menang pensiunan hampir 800 juta dibagi-bagi jang ustad siap-siap ke Mekah hajian 240 juta hargana geus jadi haji ayeuna alhamdulillah bunga cek ustad boro-boro mikiran ongkos hajian ai mah listrik di imah budak santri karoret kolotna di ditu mah di dia sarua puguti dia mimitina nah wah itu di agus ya Allah ya Rabbana bisa hajian tapi kaceurik datang bah bisa hajian tahun dia nasib eta nu mahal Masya Allah ngan biasana jelema sok aya nu sirik teu pararuguh mah aya batul menang milik rezeki bisa ke Mekah balik di Mekah dilaledek aya nu ngomong tuh haji kosasih naon ongkosna dikasih atukeun bae mun itu mah Haji Mansur cenah naon halamanna digusur lebaran jalan manehna mah itu Haji Wahyu naon Haji Wahyu sawahna payuk batul ngajual sawah sia nu ribuh aneh mun itu mah Haji Tower naon si Haji Tower manehna mah bah init ka Mekah boga duitna ngajual kebon diberi ku Telkom dijieun Tower duitna DPK ka Mekah berarti Haji Tower astagfirullah kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu sirik teu pararuguh kumaha mun jelema bisa nasib ke Mekah ngumpulkeun duit ongkosna tina ladang ngajualan pupuk kandang piraku balik ke Mekah jadi haji tai
ulah kitu ka batur teh, coba belajar batur bunga milu, batur bagja milu. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Lain amin amal, amin kencang balik dia sirik deui sia mah. Kaop nepota tangga maju, tangga kabeli TV gede mainan nu nyengsol kasatru meureunna. Isukna tatanggana kabeli motor gede, oh muriang, tapi dibawa ke rumah sakit di opname, dilongok ku babaturanana, babaturanana tukang ngagosip deh, ngagosip hareupeun nu gering. Ece kamari salah kita tangga ece meuli motor gede, akhirnya meuli Innova ece mobil paeh langsung. Astagfirullahaladzim. Hei, lamun dunia mah ningalina kahanap, urang boga sepeda ulah nempuan teh motor, kau mau batur mah teu boga nanaon, kahibur hate urang. Bener teh, urang boga motor tong nempuan teh mobil, batur nu boga mobil riet angsuran nempona kahanap. Urang masak ya boga kijang ge alhamdulillah, keun batur mah Innova nu anyar teu naon, urang mah kijang ge asal jalan. Komo si itu mah carry, ceuk boga carry aing mah carry ge jalan keneh ka mana-mana teu kahujanan, si itu mah teu boga mobil motor bae ka mana-mana kahujanan. Ceuk boga motor aing motor ge alhamdulillah ka mana-mana henteu ngaboseh, si itu mah sepeda. Cek boga sepeda aing mah sepeda ge lumayan bari olahraga ngagoes ka mana-mana. Komo si itu mah lempang teu boga nanaon. Cek nu lempang aing mah lempang ge cager keneh bisa indit ka mana-mana, si itu mah lumpuh. Cek nu lumpuh aing lumpuh ge hirup keneh, si itu mah paeh kamari. Urusan dunia ningali kahan, urusan ibadah karak ningali ka luhur. Batur bisa ngaji piraku aing teu milu ngaji, batur bisa sodako piraku aing teu sodako kadinya karena ibadah. Cek ka mana ka majelis ayeuna rutinan ibu-ibu jadi panasan kana ngaji ibadah. Cek antosan abdi bade ngiring hebat. Cara ka mana eta ka kiai pasantrenna can beres cenah butuh keramik kamari teh 50 dus arek nyumbang keramik kadinya 50 dus infak sedekah hebat jadi panas. Daguan keramikna abdi semen jeung pasirna abdi gerek ka pasantren rek nyumbang hebat jelema kitu panasan karena ibadah. Asep ece mah lain jelema panasan ece mah teu panasan batur ngararaji ece mah ngajadog di imah. Ece teh teu panasan mangan stres. Ya Allah, panasan mah kana iba sing barenang hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayang nasi baju umroh hayang heulakeun daftar kanu boga Mekah Madinah saha Allah. Iraha daftar nasib sampai sapeting 5 kali zuhur asar maghrib isya subuh. Komo daftarna ditambahan tengah peting bari ceurik udang tengah peting ngadua ke Allah. Cek Imam Syafi'i lamun aya umat akhir zaman udang tengah peting barampen ka Allah terus nangis na kunaon sabab ngeratapi loba dosa jeung maksiat ka Allah bebersih di hadapan Allah tengah peuting, maka cai mata na dijadikeun malaikat-malaikat rahmat ku Allah anu ngabantuan ngaaminan kana doana eta umat. Asa gudang ka mana ka WC di WC ngadon geus kieu ngisang es doi jor nyahoan ku aing tarang ngisang urang geus ngisang make heula calana Aisyah kana hees wae amit-amit urang dieu tarang ngisang tarang make calana yuhan salakeun teh arara teu make deui calana geus make calana
wudu kudu nama wudu amparkeun sajadah di tengah imah rek di kamar sok salat 2 rakaat salat tobat heula ka Allah beres salat tobat tahajud istikharah geus bebersih teh karang tahajud istikharah ngangkatkeun leungeun ya Allah ku bahasa Sunda bae Allah ngarti Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampangkeun jalan rezeki kanggo abdi saumur hirup abdi hayang ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah hayang ngarasakeun nikmat ngaos shalawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu Gusti nu gaduh Mekah Madinah na gampilkeun jalan rezeki nasibna kanggo abdi sareng keluarga hoyong tiasa haji sareng umroh eta doa tengah peuting bari ceurik ceuk Imam Syafi'i teu bisa ceurikna Asep udangkeun budak udangkeun yang budang si Asep mah ngaduan tengah peuting kudu ceurik mah teu bisa ceurik kumaha carana mah buka patok kamar marek nyelapkeun indung suku geus nyelap mah bandingkeun ku siap bantona siap mah siap asli ceurik eta bener sia matara ceurik aing ngadua teh tengah peuting akalan ayeuna mah indung suku selapkeun pantau banting geblung ya Allah cek malaikat aing moal kajebak siapa cerik lain ingat karena dosa lain cokor baru eta teh cerina teu hate urang teh lamun ingat karena dosa istighfar tara cerik awas hati-hati penyakit teh teu hate kunaon Asep teu bisa cerik lamun ingat karena dosa aya nu ngahalangan dina hate runtah naon runtah na Asep sampahna bejaan rek dipikeun ayeuna nu kahiji ang kukuh som sok nyelap na hati bisa jelema sombong ku harta bener teh asa aing pamampuna munggaran deui diuk jeung tatangan nu sangsara sieun kan tepelan malarat hati-hati sadari moal jadi jelema mampu lamun eueuh doa-doana fakir miskin bener sombong boga apan sahiji geus mung nanya ka tatangga padahal batur ge nyahoeun eta mobil 5 tahunan kadenge tina mengkolna rem dijajeritan kiri beda ulah sombong ku jabatan bener teh asa ing pangluhurna jabatan menimbung wau jeung rakyat nu dihandap bisa naik ka luhur teh dianteur ku nu handap leres teh makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah ke ongkos salah tapi bener eta cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab dihanap mah bener aja engat atuh salin pindah ka luhur atuh ulah ngeres pikiranana geura nu geus manang milih urang mah di laluhur cari dariuk di kursi goyang make dasi panjang-panjang tiap tahun ngandutkeun dukan duit sidang ngadenge harga nararek ekonomi Indonesia ancur-ancuran tengapeun da proyekna miliaran tapi rakyat nu dihandap maaf mun ekonomi Indonesia geus ancur-ancuran harga-harga nararek rakyat nu dihandap nu ngarasakeun eungap makana keur cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab dihandap mah keukeuh kadinya bae geus lah di sararea eungap mah kompak teu nanaon atuh mantak doakeun para pemimpin para wakil rakyat di laluhur sing saroleh sing amanah ulah sombong deui kunaon Asep ku kakasepan asa paling kasep mung akur jeung babaturan ulin sia ka Mekah jadi goreng di Mekah loba leuwih kasep Saudi jararangkung Turki mararancung Libanon mah bening bararodas tak kuring lamun umrohan sok teu pede lempang hareupeun hotel hareupeun Saudi jangkung aing pene Libanon bodas aing geuneuh
Turki mancung aing saya sok mundur yang ka tukang sok nu ganteng sia ti hareula syukuran baik ka Allah ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuran mah teh kahibur torojo tukangeun rombongan jamaah Afrika aing gabung kadinya nyelap jadi aing nu heurung alhamdulillah ulah sombong gelis disombongkeun ulin sia Imas ke Mekah jadi goreng di Mekah loba nu leuwih gelis Pakistan mararancung Saudi mararancung Libanon mah bening tak kuring lamun lempang hareupeun hotel di Mekah sok teureun bujur di Ciwitan ku pamajikan mata sineng nyeri Ciwitan bae molotot bae atau aing peureum nu geulis katabrak majikan ngadat digitukeun tabrak bujur ontak cemburuan eueuh ih bojo mah tandanya cinta ya iya dari itu cinta kumaha aing liarna unggal poe tiap balik ka imah setorna gede wae asal peuting balik jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 kadang-kadang pantau imah geus muka pamajikan geus ngajega Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah neng udah bangun ya udah mobil kedengaran mana ti panitia nah kodok wae tah pas molor weh aing ditinggalkeun apaan to tidinya kanyahoan ternyata rumah tangga lamun hayang dipikanya aku pamajikan si orang eta resepna kumaha doa ternyata lain pamajikan aing nu matre teh sia atuh aing leungeun kieu mah doa duit mah kieu tah mumun tati deuleu lamun kieu mah lamun kieu meni kudu dilatih ibu-ibu molotot Asep ulah munafik sia hirup teh ieu mah dunya doa butuh duit butuh bener kiai moal boga pasantren syariat teu buat duit yang ngabangunna bener wanita muslimat wajib nutupan aurat kerudung busana muslimat lain menang nyieun sorangan batur nu nyieun gini dipake ku ibu halal sabab dibeli heula make dunia ieu mah bener butuh meh ngomong deuleu leungeun aing butuh jeung bahkan ka kiai ka ustad ulah mitnah bae ustad ka santrina menta udunan jak mayor listrik di pasantren di majelis 50.000 meni di demo dan wajib ngadidik anak teh indung bapana kuno dipasahkeun ka kiai di majelis pan kolotna teu mampu kolotna loba kasibukan bener atuh bijaksana da make listriknya angan analisnya make setrum na kudu dibayar ka PLN ya 50.000 mahal teuing loba leuwihna wajar loba leuwihna da ustad da loba anakna 13 ustad usahatara anak deres teboga gawe teboga gaji atuh jajan-jajan anakna masih kena loba leuwihna Asep wajar aya leuwihna ge da ustadna ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq ya Allah Asep nu kitu bae dibahas maaf aya loba umat Islam geus teu adil hirupna aya biayaan pendidikan umum anakna ratusan ribu jutaan wani mayar tapi jang kasolehan anakna pendidikan agama di pangajian di pasantren loba anu lalawora
teu adil. Mah kursus komputer mah 300.000 coba mikir bayar. Papa kursus bahasa Inggris 500.000 bayar. Pak coba ustad di pengajian 50.000 sabulan becakeun sia ka ustad sia mangke bisa kaliguskeun satauneun nepi ka henteuna. Ieu harek majuna agama lamun kitu carana. Padahal lamun anak urang geus dididik ku ustad di pesantren di majelis jago ibadah, pasehat maca Quran, akhlakna mulia, nu kabawa mulia diheula indung bapa. Anak saya teh ku rajin ibadah, anak saya teh ku pasehat maca Qur'anna, akhlakna mulia, anak si Pepen nu disebut cek masyarakat si Pepen bisa ngadidik anak pajarkeun menang si Pepen. Kiai nu ngadidikna di majelis disebut henteu. Tapi giliran aya oknum santri goreng akhlak, belegug, bedegong, sombong, maaf, indung bapana teu kasebut. Tapi kiai nu jadi guruna kabawa goreng. Santri mana eta meni goreng akhlak biasa kiai eta. Kiai aing teu mais teu meuleuh. Giliran goreng kababawa. Makana ieu dukung perjuangan para ulama. Da geus bisa ngadidik anak urang jadi soleh pan unang anu bagja urang imam bapana. Kasafaatan budak saroleh di akhirat. Amin. Ya Allah ya Robban. Ya Allah ya Robban, piceun eta sifat nu aya dina hate ulah dipiara naon deui Asep dina hate runtah nu halangan doa teu diijabah Asep dendam naon cenah memeh muludan loba musuh balik muludan jadi loba dulur amin memeh jeung nu jauh akur kudu jeung nu deukeut heula daya pangabutuh mangadadak lain menta tulung ka nu jauh pasti ka nu deukeut leres teu nikmat loba dulur mah sakabeh salemur ieu dulur urang kabeh akur kabeh ngalengkah jalan sempit ge jadi lega. Tapi lamun salemur ieu musuh kabeh jalan gede maaf moal bisa lempang-lempang acan leres. Makana ayo lobakeun dulur bahkan cek Imam Ghazali kun kal yadain wa la takun kal udunain. Hiduplah kalian harus seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Kumaha kedua tangan beda katuhu jeung kenca profesina beda nu katuhu kanu ngeunah-ngeunah bae lalap sambal sayur sop daging hayam ping-ping hayam bagian katuhu nu kenca mah ketap hayang nyekel ge ulaheun giliran beuteung mules lumpat ka WC kenca hudang jeung kenca bieu bau bagian aing masing-masing boga tugas tapi nu katuhu teu sombong kumaha teu sombongna Asep tahu diri cek nu katuhu lamun teu dibantuan si kenca aing kotor. Makanya ketika boga duit loba init ka mall meuli jam tangan pangmahalna jam tangan mahal nepi ka jutaan keukeuh dipasangkeun di tukang cebok di dangdanan bener teu meuli cincin di ka tukang cebokeun jadi gagah tukang cebok. Tukang cebok tahu diri aing diganteng-ganteng ku nu katuhu makana nu kenca ge tahu diri ketika nu katuhu ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca tanpa ditelepon hideung datang ngagaroan. Coba jeung tatangga kitu hirup nikmat wala takun kal udunain jeung ulah nurutan dua ceuli ai ceuli kumaha Asep ceuli katuhu ceuli kenca lamun ti tukang jarakna sajengkal teu jauh tapi sok sanjan deket nu katuhu jeung nu kenca can pernah amprok sakali-kali acan jeung nu katuhu aing hayang panggih nu kenca lumpat ka hareup nu kenca marius. Bahkan Nabi ngagambarkeun lebih jauh kal jasadil wahid Islam satu dengan Islam yang lain harus seperti satu tubuh seperti awak. Kumaha kitu awak Asep lamun ditajong indung suku kana batu nepi ka getihan nu pangheulana riweuh saha pangheulana monyong sih padahal tatangga jauh nu cilakana mah dihanap cek leungeun aya naon wir cek biwir itu suku cilaka tulungan leungeun turun mencetan irung simpati milu nyengir panon simpati milu cerik ceuli milu berem
huntu di jero milu kakarekat nu teu disangka bujur dibawa ka dukun patah tulang eta tulang nu bengkok dina suku dibenerkeun teu kuat nahan ka nyeri milu gogoakan bujur prat-pret kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu cuek saya eta mah teu pipilueun molor we di jero najis teuing saya eta mah eueuh gawe mah teu simpati saya eta mah inung suku titajong kana batu getihan irung nyengir bibir monyong huntu kekereket leungeun milu mencetan ceuli nepi ka beureum-beureum bujur milu prat-pret prot saya eta mah damang we ngarengkol saya eta teh cirina jelema licik saya eta mah licikna kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea pun saya tangges aya kahayang kudu aya wali kudu aya saksi kudu aya penghulu kudu aya amil lamun saya tangges aya kahayang bahkan kudu make surat resmi ti penghulu naon SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok STNK surat tanda nurunkeun kolor nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok Guys, tulis bo aya di dieu nu kitu jelema kitu aya Yai butuh tenaga brek ngariung kerja bakti rek muludan ayo bebenah heula aya we jelema cuek lah sukses ge moal batur rek muludan batur menyumbang tenaga pikiran harta dikurbankeun anu cuek bae giliran manehna aya pangabutuh sok hayang ditulungan ku jamaah bener aya di dieu kitu merekan panto imahna the big family of the Rengkol ini keluar besar si Rengkol insyaallah di dieu mah kompak amin tetap jaga silaturahmi insya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah asep lamun lain gara-gara sholat lain gara-gara puasa lain gara-gara haji umrah lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah jawaban dengan ukur hiji gara-gara ayat syafaatul uzmana Nabi Muhammad umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nusejen gara-gara umat Islam bakal menang syafaah Nabi umat nusejen mah teu aya urang bakal menang syafaah nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya cinta sejati kangjeng Nabi ka umatna emang kumaha cintana Rasulullah ka urang asep Rasul hayang panggih jeung umat akhir zaman sok nangis sono Rasulullah ka umatna di akhir zaman di majelisna Rasulullah nangis Allah ngutus malaikat Jibril ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yubghi Jibril datangan itu Muhammad naon sababna nangis malaikat Jibril sumping assalamu alayka ya Rasulullah Rasulullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aya naon Jibril aya parentah naon teu aya parentahna naon Gusti ngan abdi rek naroskeun naon sababna anjeun nangis Rasul ngajawab ya malaikati rabbi ishtaqtu bi ummati Jibril lu ngajadikeun kaula ceurik kaula keur inget ka umat kaula maka Jibril langsung mayun ke Allah laporan ya Allah Rasulullah nangis keur sono ka umatna kumaha cek Allah Jibril hibur kumaha ngahiburna Gusti bejakeun ka Rasul kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga hiji istana surga diisian ribuan bidadari ribuan pelayan kabeh kanggo anjeunna ayo sampaikeun Jibril mayun ka Rasulullah Rasulullah aya naon Jibril abdi nyanak berita Gusti berita naon berita nu bisa ngaleungitkeun ka sedih anjeun mana Jibril geura bejakeun eta berita anu bisa ngaleungitkeun ka sedih kaula
Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisian ribuan bidadari, ribuan pelayan sadayana kanggo anjeun. Geus ulah nangis deui. Apa Rasulullah berhenti nangis, ketawa, bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril kaget. Gusti nangis keneh bae, terpercaya karena berita ti abdi. Jibril, kaulah percaya Allah geus jadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisian ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh kanggo kaula. Aya ganjelan dina hate kaula. Jibril, ganjelan naon Gusti? Kaula rek nanya, naros naon? Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Kekeh Rasulullah merhatikeun urang. Rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga. Saubdina hatena can tenang, mana jatah jang umatna. Jibril mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh kekeh naroskeun kumaha jang umatna. Allah ngajawab, inna sarudika fi ummatika wala nasu'uk. Sampaikan cepat Jibril. Jibril mayun deui ka Rasulullah, aya naon deui Jibril? Ya langsung ti Gusti Allah, ya Rasulullah, kumaha jawabanana? Allah ridho ka anjeun. Allah mikarido karena perkara nu dipikarido ku anjeun. Oke, Allah moal poho ka umat anjeun. Begitu nguping Rasulullah, umatna tidak dilupakan oleh Allah, maka Rasul bungah berhenti nangis, nyarios kapainan malaikat Jibril. Idan wallah la arda wabahitun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula terido lamun ayah hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula terido. Bela na Rasulullah ka urang. Atuh wajarlah setiap tahun diagungkeun, dimuliakeun, diperingati maulidna. Naon sababna? Harapan urang ngandelkeun ku ibadah urang masih jauh tina kasampurnaan. Bari teureun urang belajar terus ilmu najang nyampurnakeun ibadah. Tapi dengan harapan urang hayang menang syafaat, hayang digero ku Nabi di poe kiamat. Leres hayang menang syafaat, hayang menang syafaat. Sahabatna ya Rasulullah, ku mulia-mulia teuing umat anjeun di akhir zaman, sampai anjeun sono rindu eta ka umat anjeun akhir zaman. Ai kami tiasa pendak jeung eta umat anjeun nu mulia ya Rasulullah. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nanya, cek Rasul bisa di mana pendakna Gusti? Ya di mahsyar. Di mahsyar iya. Aya cirian Gusti? Aya. Pan kabeh jelema dikumpulkeun ku Allah di mahsyar. Tapi umat kami akhir zaman ngabogaan ciri nu bakal pendak jeung kami engke di akhirat. Sok kira beunangkeun cirina. Mana cirina Gusti? Rasul ngajawab, hiji rutbun lisanihi bidzikrillah. Umat akhir zaman nu bakal menang syafaah Nabi aya di payunan Nabi. Umat akhir zaman nu teu eureun-eureun bibirna baseuh ku zikir ka Gusti. Jalma-jalma ahli zikir, ahli sholawat, maka hasil nguludan balik ti dia di imah loba zikir insya nu mampuna urang rek istighfar, rek tasbih, ek sallallahu ala Muhammad. Ayo cara indung urang baheula, ai ngasuh anak baheula geuning indung urang mah mani hebat bibirna zikir Allah ya Rasulullah. Bari ngahuapan anakna, ngahuapan depan baheula mah dibeuweung heula digayem ku indung da eueuh blender baheula mah. Leres teu? Mantak tong aneh aya peneliti naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung. Kunaon ena loba budak ngalawan indung? Geus jarang budak ngadahar ciduh indung. Geus aya blender. Bener? Kadaharan teh jang orok meuli blender colokeun na listrik pencet terbubuk weulkeun ka budak. Gede saeutik indungna nu muter siga blender. Dan yang harapan kelakuan anaknya ya zaman era goblokisasi ayeuna, zaman era penggoblogan masa kini loba kolot geus nyarari hate ku anak baheula mah rajin indung bari ngahuapan bari zikir Allah. Oh kasep lapar ieu mam kayak do
sok ibu praktek balik mulu dan budak nu gede kepayan jang ameh nurut ka maka di bager daharian moal teu mangpret budak hihi mak robah rasa mah jadi rasa dejigong goblok budak ayeuna mah ngalawan baheula mah nurut leres teh jang ka dieu bager mun mah tang melikeun cenge cabenya marek nyambel ka warung ini teu loba tatanya budak baheula mah jang ka dieu pang melikeun bako jeung daun kaung abah rek ngaroko baheula mah bako daun kaung ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate jang pang melikeun rokok jang ka warung bapak rek hayang ngaroko samsunya samsu malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana Pak jauh teuing ka warung Pak nitah nu sejen we soalna ieu geus janjian jeung barudak hari ulin ka Cibuaya Pak budak geus nungguan di gang lamun teu kahajakan buat bisa bahaya Pak barudak geus lalak Pak sorry Pak nya bapana moloto jeung bapana nya hoki mah dicekek ti orok wah maaf lo bakolot putus asa yang hareupan akhlak budak ayeuna leres teu baheula hebat inung bapak urang nyarekeun budak tengah peuting lain kuku lutus inung baheula mah bager kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat anguran peureum mage geus tunu pan isuk kudu ngaulaan maneh hayo peureum sallallahu rabbuna baheula ibu kitu teh ayeuna ngawandian budak disedo disifat ketika babak belur banget budak timang-timang ke para ruguh katimang-timang anak jurig beri polototan anak iya makanya anak sahabu anak sia orok jadi ngahuleng tadi aku ku indung sok aya nu kitu budak jadi tengah ku kain anak iya ku katep-katep teuing jeung sok cacadela atuh nu bentes we ngomong teh si kasep si bager si raja nu ti katep ti laja ti kocok ti emek kabeh tai absen anak tapi lumayan apalkeun etanya apalkeun hasil muludan anak bisi isukan balanya ka warung babaturan tatangga teu milu muludan poe ieu ceu kamari hadir muludan hadir menang naon anak ieu tatanya wae alhamdulillah eta manfaat eta kuring sok ngamalkeun eta pamajikan kuring manyun pundung di tengah imah kuring balik ka imah pamajikan pundung manyun bae diukna kursi neng kadek-kadap aya perlu teu nyamperkeun kuring bingung mikir kumaha nyageurkeunana inget kadinya sampeurkeun lalaunan geus pareup-pareup kuring ngagoak anak iya oeng-oeng anyun pemajikan langsung calangap langsung udag-udag ketinggalan calana aing kating cak hanya kumaha aing we atuh sok we apalkeun nya bisi salaki pundung manyun di tengah imah ceuk hasil muludan lompat ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun anak iya oeng-oeng ideng insyaallah jadi cabok was atuh dah hideung nama ke disebut baheula zikir indung ngasuh budak ngahuapan terlepas ti zikir jeung sholawat budak tengah peuting ceurik ieu mah lain zikir eling indung lain malah kasurupan indungna molor ganggu mana budak batul mewek wayak ya jurig budak repe dengan jurig mana jurig nama indungna bingung dengan jurig ka mana salakina kerek di juruna kasur tuh jurig na molor kasalaki tega nyebut jurig
perem ayun mah di ayun ayo paneng isu kudu nyaring perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak lain molor malah molotot mikiran hayang geura poe Minggu atuh teu naon Asep da lagu budak tapi kan eusina nitah ulin sok teu naon make lagu tapi kalimatna nu ngadidik ibadah ganti judul tong hari Minggu hari Jumat atuh yang perem memboga bakal lagu balik muludan di si Asep judulna hari Jumat banting na ayunan pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus nitah ibadah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Bun pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran datang ngadidik gitu lagu datang bapakna peremjang bapak geboga lagu matematika dengekeun jang jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua itu bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat mulai saya barang ngakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun ke 11 sebebarang ngakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun ke 4 beger kami toha pamajikan bisa 4 nah apa setuju bapak-bapak nanya bapak-bapak ibu-ibu pasti bu hayang tuh cara oge sedia hayang teh tetap selalu ingat sama ibu hoyong teh 3 resep rahasia di Siti Khadijah hiji sing pinter nyenangkeun cara oge ku bahasa mun ngobrol coba mik nu di tukang pareuman eta pareuman jadi ngarawaskeun eta teh da mik ieu mah teu naon ieu mik hatrol pareuman heula Enuka adu itu konser iya nanti kabel konser hati-hati bibir aing bu hiji sing pinter nyerangkeun salaki ku bahasa Siti Khadijah mah henteu cerewet henteu culang trapopolot ibu gitu tuh bager gelis bunga mawarku ka desa kedap Rasul manggil ka Siti Khadijah labbaika ya Rasulullah ada apa wahai utusan Allah jadi gelar salaki nu disebut gelar napan mulia urang ngabiasa we mun aa mah aa aya naon sih mun akang aya naon kan rendahkeun suara masalah kisah kecap mah percis entong kegencet bujur buka muncrat hujan kana beungeut salaki majikan aing kitu disemek daun ku aing rendahkeun suara nu kadua muliakeun salaki ku tingkah laku kumaha Asep Siti Khadijah di mana mayun Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami ibu kitu teh geus Pak isukan manekan paha yang anu bongkok makana dites ke imah ke Pak balik muludan dites Pak wayahna ya hasil muludan nyai ka dieu aya naon sih hasil muludan beri tungkul
lain akang teh balik muludan asa yang ngopi mun teh capek pangeseduhkeun. Oh hebat. Tilu senangkeun salaki ku dandanan osok dandan. Osok ka mana? Ka undangan ka pasar babak belur pabrik cet paradidah kabeh kana beungeut. Geus hideung geus beureum bero hijau kabeh. Menang nama tukang ojek. Salakina ka bagian bokesang deui, bokesang deui. Siti Khadijah geus geulis alami dan deui di mana rek ngajemput Rasulullah. Mulih di mana-mana. Rasa capek Rasulullah hilang. Kenapa? Yang buka pintu bidadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Berahi panto dibuka. Baiti janati, rumahku adalah surga. Buktinya bidadari menjemputku. Ibu Osok. Balik muludan. Mun bisa marek sare dangdan aya dibutuhkeun ku salaki. Pan Rasulullah masuk ditawisan ku Siti Khadijah ti siang kene. Gusti, wong ayeuna abdi diperyogikeun. Kunaon kitu geulis? Pami diperyogikeun abdi bade dangdan. Pami teu diperyogikeun nyuhunkeun widi, nyuhunkeun izin. Sing ridho abdi hoyong ibadah dugi ka subuh. Masyaallah. Rek ibadah bebeja heula ka salaki. Nama ke bebeja asep isi salaki butuh. Penting-penting ngadekul we sujud, ruku sujud. Salat isya terus salaki nanda kasur tempat tidur geus dehem. Gasna geus diheujeunkeun bajikanna teu ngarti-ngarti. Cek salaki eta nambah deui salat. Tetep minta ridho ka salaki, minta izin ka salaki. Dakang rek ibadah abdi teh hoyong tahajud hoyong istigharah. Heuh nyai sok diridhoan bae, diizinan. Hebat. Doa diijabah eta. Bu. Tilu hiji naon cenah bieu? Senangkeun salaki ku bahas. 2. Senangkeun salaki ku tingkah. 3 ku dandanan. Balik muludan hasil di asar kene geus nawarkeun Kang kepenting dipake moal kos kana ban radial wae cek salaki kunaon kitu nyai mun dipake beres isa rek dangdan mun teu dipake rek molor sugan rek ibadah rek molor sih eta ibu dangdan deui beres salat isya bapak balik salat isya gurang-girung geus janjian begitu asup ke kamar mau kapanto kamar assalamualaikum ibu cali geus dangdan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tring buri nyai salakina kaget kau kah itu Rika Ani oh Ani astagfirullahaladzim ternyata aku salah. Kau adalah Ani, bukan Rika. Begitu asup salakina ka kamar tatanya nyai akang ridho akang bunga nyai bisa ngabungahkeun akang peuting ieu nuhun ai katampi mah nyai jamu-jamu akang di mana gelas jamu-jamu eta na meja kan geuning aya 2 nu abdi hiji Kang nu abdi mah sari rapet nu akang kuku bima cek salakina mana nyai eta na meja nya nu akang gelasna mana pamajikana poho da ngarendeng gelasna ting nu ieu apa nu ieu kuku bima lah nu mana we tukang jamu-jamu ieu moal matak mabok ayeuna salah salakina nginum sari rapet pamajikana nginum kuku bima rek sosonoan teu jadi pamajikan ngadadak hareras ti palaruguh salakina ceurik nepi ka isu rapet teu bisa kiih najis lain nyengir mikir ulah marake nu kitu muludan unggal tahun ai pasunahan Rasul teu dicontoh
kumaha kitu Asep hubungan jeung nu bieu rasul meme sosonoan lain neangan jamu-jamu papan eueuh jamu-jamuna zaman rasul lain neangan obat kekuatan tapi rasul ngajakan Siti Khadijah rek sosonoan mandi sunat nu disebut mandi jafaf niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatan lillahi ta'ala. Pernah ibu diajakan ku salaki gitu salaki anu salah aja hari hayang anak saroleh cara salah balik di sawah main gajleng we ka kamar doran pacul ke bawah itu hirup nate anak nate heuras beuheung. Rasulullah mandi sunat heula wudu heula salat sunat 2 rakaat di marek sosonoan riweuh neangan endog bebek gitu wes anak nate hasil nate maling entong ge unggal peuting salah resep dengekeun Usman Kardi Herman Wahyu Ahmad dengekeun mandi sun disebut mandi jafaf. Asep tiris mandina wudu Asep da teu jadi sosonoanana moal leungit ganjaran wudu tetap menang jaminan ke Rasulullah al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid. Batur hayang menang syahid di Palestina rela narokeun nyawa ngabelaan Palestina kurang mah direngas dengklok di dia di pedas maaf hayang menang syahid wudu bae memeh sare naon sababna pan sare teh latihan maot doa ge bismika Allahumma ahya wa bismika khawatir urang teh dihudangkeun deui ku Allah bablas hudang sare dikubur santeuna memeh sare wudu heula dina kaayaan suci alhamdulillah makana wudu memeh sare ganjaranana syahid ta balik mulu dan menang-menang eta atuh ngadawamkeun wudu sameme sare hiji jalma nu cirian menang syafaah jalma anu ngabasihan lambaina zikir ka Gusti. 2 mana cirina Gusti anu kengeng syafaah umat Gusti akhir zaman birrul walidain budak anu teu eureun nyieun kahadean ka indung bapa dicirian ku Nabi budak saroleh ya dibutuhkeun ku zaman-zaman ayeuna urang butuh anak saroleh leres teh di mana ayeuna disebutkeun zaman era goblogisasi zaman era penggoblogan masa kini loba budak segara roblog ka indung bapa loba indung bapa nyeri hate ku budak baheula mah karak ngadeng dehem sora bapa dehem bapa budak baheula mah ngadeg sieun cicing beda jeung budak ayeuna di deheman ku bapana malah bapana nu sieun budakna nu galak naon pak bapana nu ngadeg henteu jam henteu dibalik ya zaman leres baheula rek ngaliwatan indung bapa asup ka imah dodongkoan pantok ka halangan ma pak geser calikna abdi bade ngaliwat bisi kadupak anak urang kitu teh ayeuna seueuh akhlak indung jajalaneun main labrak nepi ka nyungsem indung teh eueuh tata krama bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan seak gua jeleng ngalengkah kagok nincak beuheung bapana maning anak juri juga eta nincak beuheung bapana lain menta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya teh jeung teri teu biwir bijil bokap trojol indungna ih nyokap datang ninina nyokep trojol akina nyakop ting eta bahasa jurinti mana loba kolot nyeri hate kuan maaf di dia loba para remaja putra putri dengekeun maaf nu kumplit keleh indung bapa mun hayang menang syafaah Rasulullah penak jeung Rasulullah nyieun kahadean teu eureun-eureun ti ayeuna ka indung bapa geura menta hampura menta ridho sabab jelema anu al-aqu liwalidayhi salila hirupna eta jelema nganyerikeun hate indung bapa sok sanajan rajin salat fardu sunat teu katinggalin haji umroh tiap tahun di akhirat moal menang syafaah gara-gara eta jelema keur hirupna teu meunang ridho indung bapa moal menang syafaah naudzubillah min
kok berat Asep ancamanana berat naon sababna sabab jasa indung teu bisa dibayar ku anak harta anakna dikumpulkeun saalam dunia dikumpulkeun buat mayar jasa indung bapa moal kabayar terutama indung ku maulidna Nabi indung diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak urang paele ku ibu-ibu sakuma beungharna nu jadi salaki harta salakina saalam dunia dikumpulkeun rek mayar jasa pamajikan moal kabayar tenang bu belaan ku aing salakina ngahuleng bae nah Asep nepi kabeh hebat eta jasana Rasul ngangkat 3 tingkat derajat ibu di atas bapak ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi temen anakna 11 aing bulak balik lagu didinya menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu enak kosidah aya baheula malin kosidah keur zaman urang laleutik nu mayana ibu-ibu geuning alatna gelode baru leut naon baheula mah hah kitimpling heueuh zaman jadul baheula nah kalau ke variasi gitu ti mimiti nepi ka anggeus di lagu teh jauh tiadana pak baheula aing sok lalajo ya dana da pak nu nyanyina teh di omah untuk kecerekna bititin muka barareuh kokodna kecerekna besi baheula leungit we genjring tagoni ketimpling datang rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasik cerak jering 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 jeng 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 cerak jering 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 jeng 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 dulu poe aing latihan leungit rebana datang cerawis hah emak geuning geus kolot di dieu mah budak santri di imah meuli alatna baru leuit laleutik latihan moal peuting nakol sadaek-daek mereka denge ka mana-mana opak kadengena teh kitu opak aya gemblong opak emping ngecucur budak kadengena teh kahakanan bo ibu boga jasa teu bisa dibayar ku anak teu bisa dibayar ku salaki naon Asep maaf belum diurut di papai jenjang menuju kehamilan proses ibu sabulan sakali kasiksa kunaon Asep miceunan getih kotor leres teh cek bahasa agamana naon head bahasa nasionalna men bahasa Sundana naon di dia kotoran untuk lap kosoran karseban bahasa premana naon aya bahasa premana ge aya brewok utak getih botak jadi merana maaf bu lamun ibu kermen cerasokan nyareri awak bener teh urang lalaki ngalasakeun teh yang tarima bersih urang cek ibu-ibu atuh teu adil nongken awewe lalaki henteu justru adil ketika ibu men penanggulangannya mudah ibu boga duit men lompat ka warung beli softtek ganjel men teu beli softtek lompat ka dapur lap kompor jajalkeun gampang nu kadua ibu men diperingan ku Allah naon diperingan aya ibadah mahdoh diliburkeun 10 menit nepi ka waktu lohor datang ibu men
begitu adan lohor ibu malor duduk sak nepi ka sore cek salakina dosa sia teu salat sorry Kang men Ramadan salakina kokoloyongan leuleus lapar begitu asup ke kamar pamajikan dahar wak di kamar saya nyai teu puasa dosa nyai sorry Kang men berarti lamun boga salah kita ra salat tara puasa Ramadan salaki eueuh eueur kumaha penanggulangan anak gampang sok teh urut eueuh wewelkeun kana sungut salaki sia tara salat men hakam kitu geus teu bisa dielingan men dua jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki ku anak naon ham keur nyiram ripuh ibu leres teh bejana roba samar kahayang cenah nyiram aneh-aneh yang dahar tapi jeung sop sayur sapatu bot banyiksikan yang dahar tapi sanguna dicocolkeun kana tarang kiai goblok nyiram kasurupan sia eta mah sakiaina yang dicocol tarang aneh-aneh keur nyiram aneh kasiksa ngomong geus gede beuteung kemana-mana dibawa 8 bulan percis mama drum band sare teh jongjon bener bu salah mah kerek tibrak pemajikan mah guling gasan bejana hareudang bayeung yang nyinggir bae pegel asa keplok dan kubaan sieun meh jeret nang karak bae curiga sieun anu teterekelan deui salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang geus kasiksa ibu sugan teh beres eta tugas can taruhkeun nyawa ketika ngalahir ngajuru teh juruna maot bener lalaki ngarasakeun teh di luar lalaki mah ngenyotan jiwa pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok salakina di lanang wadon ayo wiridang laki pamajikan mah di kamar jeung bidan bidan keluar aya salakina nya bidan sampeurkeun pamajikan geus eueuh tanaga aya salaki nu soleh mah nyampeurkeun mere semangat nyai akang bagian ngadua sing dilancarkeun hana waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud eta kudu dibaca ku salakina ameh lancar dimalain heujeunkeun nyeri Kang nyeri paksakeun nyai itu sia budak geus nongtot geus eueuh tanaga jeung akang bareng jeung akang ameh tanaga baru hayo 1 2 3 nyai alhamdulillah salakina ti heula ngajuru bidan gereuwas ieu orok bau naon si geblek modal najis ulah nyepelekeun kana perjuangan ibu-ibu bener teh beres ngajuru lancar salamet panjang umur sugan teh beres tugas encan kudu nyusuan budak leres teh panteu kaur ibu karek dahar sahuap rela ninggalkeun sangu abelana anak bener bapak mah teu bisa eut bapak lagi sok minta jatah ka indungna bener teh bu indung nu kasiksa tapi ridho ibu ridho ikhlas mere susu ka anak jujur bari nutupan auratna maka eta bakal ka surga tapi lamun ibu mere susu ka anak bari teu nutup auratna di akhirat disopak ku Allah payudarana digebruskeun ka neraka heula ulah sembarangan nyusuan budak dina angkot kodok ya Allah supir jadi leuleuh karena spion kieu nyung sampai ka sawah kabeh gara-gara sia nyusuan tutupan tempat kaondangan mawa budak kodok ya Allah bari dahar di parasmanan
nyawa hareupeun aya kiai milu kaondangan ke dahar kiai jadi salah sendok kena irung sok loba nu teu sadar mere susu ka budak sok tadat nutupan coba biasakeun tutupan aurat jadi ka surga amin. Terakhir saha Asep nu dicieran beberapa kali menang syafaat umat Nabi anu teu eureun-eureun berkorban di jalan Allah. Mudah-mudahan ieu sedekahna infakna jariyah nu dipake maulid Nabi masyarakat urang di khususna atawa di luar kerajaan sing dibalas ku Allah berlipat ganda sing jadi ciri urang menangkeun tiket syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ngagungkeun maulid Nabi jaminanana bakal menang syafaat. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajelema nu ngamulyakeun ngagungkeun maulid kaula saw Rasulullah rela ngorbankeun harta tenaga pikiran demi maulidna Kangjeng Nabi Muhammad SAW maka wajib eta jelema bekal menang syafaat. Mudah-mudahan ya manfaatna doa nanti ibu sadayana sim kuring bade langsung ka daerah Sukabumi ya. Bumi aina di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Berarti ilmu duih ka Cikampek geus malaya waktu ngabiur langsung tol Karawang Barat langsung kota langsung Bogor Sukabumi nyambung. Daerah geus aya tol ka Sukabumi keluar Cibadak tadinya. Langsung Cibadak Pelabuhan Ratu. Doana bae sing sehat panjang umur teh halangan bintangan ibu-ibu urang di uwih hulu dan singkeng berberkahan. Doa-doa ibu sadana sing diijabah ku Allah. Anak urang ngamarasan santren sing ngarasil ilmu manfaat. Anu sarakola sing ngarasil ilmu anu manfaat. Salaki urang nu berbisnis nu digawe sing berkah pagaweanana. Anu ngalalanggur salaki anak minantu berkah ya maulid sing buru-buru dibukakeun tempat pagawean anu berkah halal jang bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina wa sahbi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres rampung raos acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu